Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalegakeun hate abi sing tiasa binempi kana ilmu anu suci sareng mugi digampilkeun sadaya urusan abi dina perkara dunyana oge sareng akhiratna oge dipaparinan cekas bengras eces lisan abi janten pangajak pituduh kanggo sadaya makhlukna. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.